Mang Udi tulungan eta aya suara kuda jeung suara anjing babau eta angin oge meninggal gerbuk gitu bulu punduk kuring ieu kalamun indi sieun Mang Udi sieun cek Ceyaya bari diukna geser ngadeukeutan Mang Udi malah meniti sirikna ti rapet-rapet bae ya Mang Udi bawa sigana eta teh makhluk demit da sok ti mana kuda bisa asup ka lembur urang atuh kapan sakoliling lembur oge urang teh walungan aya oge jalan ngan seukur cukang tina awi dua siki cek Pak RT manehna oge ngised diukna ngadeukeutan ka Mang Udi nya gawat usir Mang Udi geus pasina oge kuda juri eta mah udah siluman bawa-bawa ini diwadalkeun di lembur urang ya Eti ilu nyarita jung nangtung sesergel ngadeukeutan Mang Udi malah Ceyaya anu geus diuk ti heula pinggireun Mang Udi oge digintak-tak-takna disingkangkeun ka tukang geser diuk Ceyaya uing dibelah dieu cek Eti bari ngagintak-tak-tak Ceyaya sampai ka Ceyaya ngadang heula ka tukang hampir bae labuh tuluy Eti na diuk di tempat kurut Ceyaya teh tarima dikitukeun ku Eti teh tuluy malik ngagintak deui awak Eti bari hahauk nyarekan Eti nah sangeunah teh hirup teh siga bae Mang Udi teh nu bukana Eti cek Ceyaya bari nyentak atuh kumaha kuring bae emang nasugan Ceyaya oge sana Mang Udi tembal Eti embung eleh tua kampung jeung Mang Udina anu nempo kajadian kitu maniku godeg geus eta marbutkeun naon barina oge siga budak bolon bae geus cari cing da mulai naon ieu cek tua kampung nya cari cing geus daya kuring atuh cek Mang Udi lain masalahna kitu patua Mang Udi ieu mah masalahna harga diri eta Eti sangeunahna bae kalakuan teh maka nyingkangkeun kuring sagala cek Ceyaya sigana tetep keneh neteuli ka Eti sarua atuh Ceyaya oge hirup teh mung pisan elehan Eti tetep mung eleh tungtung nama eta dua ibu-ibu teh terus bae ngomong-ngomong dua nana embung aya nu eleh keur kitu suara kuda jeung suara anjing anu bebaung kadengena sada beuki deukeut bae ditambah deui ku suara angin anu ngaguruh tatangkalan katempo pating pelenod daun-daunan jeung rang-rang garing rabeng malah kadenge suara kenteng anu kaliberan katiup angin imah birum ati meuni karasa oyag kadenge pating rarekot siga bae nu rek rubuh kabeh nu aya di dinya diuk ngageser ngadeukeutan Mang Udi malah tua kampung oge meniti sirikna nanangkep kana tonggong Mang Udi udah cicing bae atuh eta gua cing larang makhluk demitna sing asup manten ka imah ieu cek tua kampung nya Mang Udi gua cing lar kuring mah sieun kumaha lamun kuring dikerekep kapan kuring can ngalaman kawin 2 kali cek Ceyaya bari grep muntang kana tak-tak Mang Udi anu beurah kenca nya Mang Udi kuring oge sieun gua cing lar Eti oge sarua grep muntang kana tak-tak Mang Udi anu beurah katuhu tungtung nama Mang Udi teh dibetot ka kenca dibetot ka katuhu ari ku tua kampung dibetot deui ka tukang atuh Mang Udi teh bener-bener riweuh dada karasa eungap jeung awak asa nyeri aduh ya anak tuh cari cing baina oge ieu aku geus sapejet cek Mang Udi bari katempo rada ngap-ngapan atuh gua cinglar gura makhluk demitna Mang Udi ieu kuring sieun tuh da cek tua kampung meni siga bolon bae make jeung lewe-lewe sagala ngomong kituna teh kitu deui palebe jeung kulisi katut jalma-jalma nu sejena kalah pating surungkuy parahimu bus bakating ku sieun-sieunna nya tuh geus awas rek kumaha kuring sisinglarna ari kuringna pareng ngagiat kieu mah beungap ongkoh bari oge atuh masih sieun oge jalma-jalma teh akhirna ngaralepaskeun awak Mang Udi ngarasa ngemplong ayeuna mah aduh geus badoron bae banyak ge tadi mah geus asa rek hos-hos bae kuring teh cek Mang Udi bari katempo narik napas panjang tuluy kadenge huakauk nggeroan Mang Rukyat anu masih keneh keur di dapur nyieun tumpang jeung bakakak hayam Mang Rukyat geus can eta tumpang jeung bakakak hayamna luat bawa ka dieu sakalian bawa menyan jeung pareukuyanna nyuguhna rek di imah bae dah cek Mang Udi datadna mah masih rek nyuguh di batu gede oge ayeuna mah teu ludeung Mang Udi alesan jadi cenah rek nyuguhna di imah bae mangga Mang Udi mangga tembal Mang Rukyat anu si oreng main oge keur murungkut di juru dapur
lantaran sieun mehna oge ngadenge sora kuda jeung anjing anu baung teh. Untungna ari sangu tumpang jeung bakakak hayam mah katut kopi pahit kopi manisna geus asak. Wadi jeung ngarasakeun oge Mang Rukyat buru-buru mawaan sasajen ka hareup meni aya tilu balikna lantaran kudu mawa oge menyan jeung parukuyan. Sanggeus kitu mah tuluy Mang Udi teh diuksila bari maca jang jawokan. Sangu tumpeng bakakak hayam katut parukuyan ditunda di hareupeuna pinggireun si Bangpak anu masih keneh pura-pura teu sadar. Ari di luar si Horeng para gulang-gulang siluman belut bodas anu geus hasil nyokot nyenenti ti imahna. Pas kabenerana keur aya di jalan anu pibakaleuna liwat ka imah Cerum Ati barang anjog ka hiji pengkolan si baruna ngacungkeun leungeunna nitah kabehan eureun. Eureun euy eureun heula euy eureun. Atuh reg sakabeh rombongan gulang-gulang siluman belut bodas teh areureun. Kaasup kuda anu mawa nyenenti oge eureun. Ari nyenenti nama si ganu katenung ngan saukur puluhak polohok teu apal kana naon kajadian. Si Baruni nanya ka si baruna bangun ku heran. "Ari naon kakak? Nah eureun di dieu atuh euy?" Tanya si Baruni. "Ambo ku lain euy kiadi eta saseungit-seungit teuing menyan. Geus lila dewek teu ngabeseungit menyan kos kieu teh." "Terus rek kumaha tuh kakak? Tungguan sakedeung kula rek campur heula ka manusa anu keur nyeungeut menyan. Kula hayang seueuh euy ngamu menyan." Tembal si baruna bari tuluy jerut bae turun tina kudana. Si Baruni olohok manehna teu panuju kana kalakuan si baruna lantaran cek pikirna matak micenan bae waktu. "Geus atuh nanahan teuing kakak. Micenan waktu bari naoge. Kumaha lamun urang keberangan balik? Kapan matak meunang bebenon ti Kanjeng Ratu?" Cek si Baruni. "Moal euy sakudung. Moal ieu dewek rage. Paling 3 menit." Tembal si baruna bari tuluy bae leumpang geus teu malire deui ka si Baruni. Si Baruni ngan saukur garo-garo teu ateul. "Aduh aing mah boga lancik teh ka jawab. Ngodot pisan. Ari teh diturutkeun sok gede ambak manehna mah." Cek si Baruni gugulunuk. Sedengkeun gulang-gulang anu sejenna mah ngan saukur cicing maranehna mah dariuk bae dina tonggong kuda geus teu robah pangolah. Ari si barunana harita terus leumpang muru ka imah Birum Ati nuturkeun ti mana datangna bau menyan. Leumpangna eta gulang-gulang siluman katempo ngageuleuyeung tina pakana taneuh. Salian ti eta manehna mau oge hawa keung anu luar biasa. Lantaran leumpangna si baruna teh dituturkeun ku angin anu gelebug anu dibarengan oge ku sora anjing anu mabaung meni mata kukurayeun. Atuh jalma-jalma nu aya di imah Birum Ati teh beuki sarawak bae lantaran sora anjing anu mabaung jeung angin anu ngagelebug teh karasa beuki ngadeuketan bae ka dinya. Tua kampung jeung jalma-jalma sejenna ngari deui diukna ngadeuketan Mang Udi anu keur maca jang jawokan. "Mang Udi, ari Mang Udi kumaha? Salah maca jang jawokan sugan. Geuning eta sadana makhluk deui teh siga nu kalah nyampurkeun ka dieu." Cek tua kampung kadenge cumarita. "Nya Mang Udi, eta naha sora anjing anu mabaung teh asa beuki ngadeuketan ka dieu atuh." Ciayah oge hidu nyarita. Ari Mang Udina siga anu tetep bae husu maca jang jawokan anu padahal manehna oge mimiti ngarasa soak. Malah babacana oge jadi sakaingat kadangkala belebeb-belebeb teu puguh. "Hong ari hong jurig nongong aing lukang. Hoplah durig. Hayang ngarakep mata karakep anu ditukangan kuring." Cek Mang Udi.
Atuh jalma-jalma anu dariuk ditarukangan Mang Udi teh jadi ruas ngadenge Mang Udi maca jang jawa kana kos kitu mah ria be buru-buru parindahan anu tadina di tukang jadi kahareupeun Mang Udi padukuyan jeung sasajena oge hampir be kaleyak-leyak malah si Bangpak anu keur ngagoler oge sampai sirahna kadiukan ku Cetami. Untung bae Cetamina teh hitut najan kitu si Bangpak bener-bener kasiksa karasa berat rek udang manehna sieun kanyahoan lamun manehna teh ngan saukur pura-pura bae kapiuhana. Si Bangpak bener-bener ngarasa eungap irungna kadiukan ku Cetami paripanona burial buncelik. Aduh apes aing apes-apes aduh ya bujur saha anu nidian beungeut aing. Gerentas si Bangpak nya nyeri nya berat nya eungap ongkoh. Si Bangpak bener-bener ngarasa kasiksa. Kitu kadenge sadaya nu leumpang dina talupuh jalma-jalma nu aya di dinya beuki katempo sarowak ngararegdeg. Malah Mang Udina sorangan katempo ngageper leungeunna ranggah sungutna bulu babelebeb mun teh era mah meureun Mang Udi teh hayang kabur cita tadi oge. Tulila kadenge anu ngatrokan panto mani tarik bari uluk salam. Punten nun cek suara anu di luar ketrok-ketrok bari uluk salam anu si horeng si baruna teh. Atuh jalma-jalma nu di jero imah birum ati beuki soak. Mang Udi eta anu ketrok-ketrok di hareup saha diurig tah lain Mang Udi. Cek tua kampung bari grep nanangkep deui awak Mang Udi beuki pageuh. Kitu deui nu sajena meni patingkeur ajeng laluncatan harayang deukeut ka Mang Udi. Bet siga barolon bae pagiat-giat pajorong-jorong ku brag lalabuh. Haru ya halik ina aninian kuring halik aditu halik berat. Cek CSI anu awakna katindihan ku saurang jalma anu ngaran Mang Uja. Atuh Mang Uja reuwas buru-buru hudang. Hampura CSI hampura. Ih eta tuh dah jurig hayang asup ka jero. Cek Mang Uja bari nguniang hudang. Rek ngagejeleng deui ngadeukeutan Mang Udi tapi sampingna kalah ti sarimped. Mang Uja labuh nang kobak. Ari sampingna morosot untung bae guat dibenerkeun deui lamun henteu mah geus kabayang meureun manuk ngaleupas Mang Uja teh. Ari si baruna anu keur aya di hareupeun lawang ngarasa seueul lantaran cek pikirna rek namu bari jeung sopan tapi ti jero imahna eueuh nu dayakeun nembalan sakitu geus uluk salam oge. Eta dasar manusia aing rek nyemah rarasaan mah sopan aing teh tapi nu daek nembalan awas ya da aing mah bisa asup masih teu dibukakeun oge. Cek si baruna. Atuh jalma-jalma nu aya di jero imah cerum ati reuwas kacida ngadenge suara si baruna ngomong di luar kitu teh. Mang Udi eta makhluk demita rek asup ka jero cenah Mang Udi. Usir geuat Mang Udi. Cek tua kampung bari ngagegetet awak Mang Udi. Tapi Mang Udina boro-boro bisa nembalan nu aya maehna oge sarua kalah kabeuki ngagibrig bakating ku soak-soakna. Ari di luar si baruna masih keneh ngajanteng hareupeun lawang tapi teu lila les bae si baruna ngaleungit tuluy robah wujudna jadi sakadang belut bodas. Reor eta belut teh ngaleor ka pinggir imah. Tuluy asup tina sela-sela panto dapur. Leor deui ka tengah imah. Katempo jalma-jalma masih keneh nyaruuh pating surungkuy. Aya nu mubus kana handapeun beuteung baturna, aya oge nu mubus kana kelek baturna, malah aya oge nu nyumput kana jero sarung baturna. Si baruna anu ngawujud belut bodas meni olohok nempo kalakuan eta jalma-jalma. Bo ari maranehkeun naraha euy. Eta ulin-ulinan naon nu kitu ngaranna? Cik atuh uing iluan. Cek si baruna anu masih keneh ngawujud belut bodas. Jalma-jalma anu aya di dinya reuwas ngadenge sadaya anu ngomong, kabeh carengkat pating rararet, tapi teu katempo aya jalma. Iyo di dieu uing mah, dareangan uing lain. Cek si baruna nyarita deui, ret jalma-jalma ngareret deui kasuk tua kampung jeung Mang Udina ngareret. Barang breh, jalma-jalma kabeh marolongo lantaran katempo aya belut bodas ngagoler deukeut si Bangpak. Mang Udi, eta belut bisa ngomong. Cek Ceyayah bari tutunjuk.
Ya gini, bawa jurig, tulung. Cek Mang Udi, tulung yang hudang, pedang bang mana terus kabur, cedak nabrak panto, brak panto rujat, cileng Mang Udi kabur ti heula. Nempok Mang Udi nakalah kabur, atuh nu sajena oge beuki soal. Tulung, siluman belut, tulung. Cek Eti beri pedang bang main age lumpat, manita cilik na nyingsatkeun samping. Kabeh nu aya di dinya bener-bener sasah. Harudangan tuluy ngabalecir ti paruguh patabrak-tabrak. Harudangan deui tuluy pahibut kalabur katempo pasedak-sedak di lawang para ihayang kabur ti heula. Tumpang jeung baka kakayam anu jang sasajan teh jadi kalalejak. Si Bangpak anu keur pura-pura kapihon oge buru-buru hudang tuluy lompat kabur nuturkeun nu sajena. Ari si baruna anu masih keneh ngawujud belut katempo gigi dag huluna meureun lamun jalma mah ngarasa heran. Nah ari manusia sok teu ngalarti aing mah. Geus karolot kitu masih kena ulin-ulinan odot-odotan. Cek si baruna, cag orang Tunda. Kaayaan geus liwat tengah peuting, Pak RT masih keneh keur ngagoler di gardu ronda sorangan. Oh, sirahna diharudung make samping, beuki dila beuki karasa tiris, keur mah teu kaur bisa peureum lantaran saawak-awak ditapuk ku reungit. Pak RT nguniang hudang gugulunuk. Aduh, aing sangsara teuing peuting ieu. Nya tiris nya reungit napuk. Ari kieu mah aing bener hanjakal punung timah teh. Cek Pak RT ngomong sorangan bari tuluy nguniang hudang geek diuk bari nangkep tuur. Sigana aing teh mending balik bae dah. Aing teu bisa es di dieu mah. Ari perkara si Ona gampang. Kali aing bae kumaha ngolona. Cek Pak RT bari jung nangtung tuluy lempang keluar ti gardu ronda. Sami meh ini tinggalkeun gardu ronda katempo Pak RT luak lieu heula. Tetela lembur teh geus bener-bener jempling lembur teh. Kamarana di ronda marlas pisan bae oge. Gerentes Pak RT. Pak RT tuluy lempang rek balik tapi ujug-ujug ngarendeg eureun deui. Lamun aing lempang jalan ka jalan gede, bisi panggih jeung jelema. Oh, bisi kanyahoan aing keur pundung, otak era atuh. Gerentes Pak RT deui. Tungtung nama Pak RT balik deui, leok mengkol ka kebon awi. Terus lempang susurung kuyan mapayan kebon awi. Anehna sakitu asa geus lempang lila oge Pak RT asa teu anjog-anjog ka imah. Malah rarasaana mah asa balik deui ka tempat nu tadi. Pak RT ngarandeg eureun heran. Bo naha rarasaan lempang teh asa teu anjog-anjog. Malah asa balik deui ka tempat tadi. Gerentes Pak RT. Pak RT luak lieur. Kaayaan remeng-remeng ngan saukur kacaangan ku cahaya bentang. Najan kitu Pak RT apal lamun maneh teh memang aya di tempat anu mimiti tadi. Oh, bener aing teh balik ke tempat tadi. Gerentes Pak RT rei ujug-ujug bulu pundukna asa karasa ngarei. Kur kitu cikikik kadenge sadaya nu seuri meuni kikik. Sorana asa jen terpisan ti saluhureun sirah. Pak RT nenggak bre katempo anu bodas-bodas gugna panjang ngerumbay keur ucang-ucangan. Oh tuh Pak RT menis wakat cida rek lumpat urna karasa lulus. Tuh tulung aya kunti. Cek Pak RT bari tuh ulang gerak bae kapiuhan. Ari kuntina kadenge seserian di meninje kikik seot kahandap grep kana awak Pak RT tuluy kreper di bawah hiber indit di eta tempat ngan waktu saseep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugia katampi ka lain kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.